Punten pada naos. Oh, mana? Tadi kenapa nonton domba? Nonton nama. Oh, si Jotang. Si Jota? Nuhun. Nami nama Randy ngangkat lah nate Jotang. Oh gitu. Nya bujangan kene teh ngan nya kitu Gitu kumanya? Bauhna ngan ukur ka domba. Domba. Enggak, Neng. Enggak. Asa penasaran. Intan? Ini bagian, kumaha kabarnya? Alhamdulillah saya gande bohong yang pada Dewi teh. Bener. Oh, eta nu arana Intan teh. Sesuai jeung arana Intan. Herang ngabaranyai. Oh, nonong. Yo, nam balik ke naon da? Kamana tuh? Duh, nyaan. Sagalana asa narembongan wae. Irungna mancung, bibirna ipis, gadona endog sapotong, sorot matana teu weleh we katempo wae. Nyaan, gelisna ngawakilan ciri jenisna. Teh, ini sakit sih. Oh iya, oleh-oleh. Tenyedak naon? Nuhunnya nih nggak repot kok. Oh, sami-sami biasa wae. Nah hanya padahal karek nyawang tapi hade teh ngarasa hariwang. Sok sieun manehna teu bisa ka bandang. Oh, teteh nyala saya tapi maksaran teh. Ya leres atuh, teteh mah tos teu hoyong rai-rai deui. Tapi kunaon yang ka urang lembut pan di kota Malang bisa ada pamagetna di mana-mana. Terus orang kota mah garaya di Sih, garaya, bahkan gaya nama selangit. Tapi anggar we ekonomi nama sulit. Mending kene anu gayana simpel tapi dompetna tebel, bener teh. teh. Lu si Ciwong aya nuhun ke nomor teteh. Mana? Iya tah, pamaget anu teu dipikaresep ku teteh teh. Teu acan kenal tapi tos nuhun ke nomor HP. Iya yang ngechat di. Bade serius saurna. Serius tah modusna. Upami serius ka dieu dong kapan kabumi kitu. Balakakeun, hoyongna kumaha? Ngajak ocon awewe teh. Terangkan namina Jotang. Terang si Randy dasar. Oh, si Randy. Intan saya juga teh. Iya mah. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Assalamualaikum Bukti. Waalaikumsalam. Intan Hun, Nuhun. pangkeun. David Ciwong. Oh, Ciwong nu wengi. Nuhun ke nomor HP. Ngomong-ngomong nuju naon dia? Siga nuker di antosan. Nuju ngantosan ojek. Oh, balik ka mana emang? Bade ka UA, teh can pendak. Oh, kumaha mun gua ajajarkeun we. Kumahanya sok pilih ngare repot. Dengar sekarang repot, seneng iya tuh. Tong diemut-emut ayo. Sing ka hujan manten.
Nuhun hayu atuh. Play, Adila. Play. Gula. Jatang mana? Oh, dia ke cuma dia. Kieu play. Urang tersepil ka hiji awewe. Manehna teh karek balik tes di kota. Apal meureun tas dibalik di kota mah ngomong tes sok Indonesiaan wae geuning. Tah urang teu bisa. Tah urang rek latihan ka sorangannya. Kieu play dengekeun play. Kamu harus tahu bahwa aku mencintainya diam-diam. Saat dia nyapa aku seperti budak letih yang dititah ke warung. Terus mendengar langsungna kang si Ujang we, bungah kacida. Saat dia melong dan tersenyum padaku, aku seperti budak sekolah yang mendengar kabar dari KM. Ulangan terjadi da guru-guna rapat, bahagia. Tapi aku mau ngedeketin dia teh, aku mah minder. Dan aku mah bajigur teh naon? Bajingan nganggur. Lamun ulin jeung dia, aku mau ngejajanin apa? Mau nyarek teh gelas hungkul jeung bala-bala dua. Mun dia hayang piknik, terus hayang dahar kumaha? Nya orang kudu bakal sanggup jeung deungeuna bubuk tahu ceplok endog ti imah make rantang kita mayor di parkiran. Ketahuilah mencintai dia itu sulit nyumi make endog caina ngagulat tapi mau modal nya pasti modal lah. Ingin mencintai dia seperti nyetar motor Vario bari distandarkeun nya teu bisa lah.